Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha baraya daramang. Di diu arurang bete neupikeun. Hasil wawancara anu ngagaduhan usaha icalan. Wilujeng nyaksikan. 'Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss today, forever possibilities. I look like all you need. Ari teteh namina saha? Perkenalkan nami Abi Diana. Umurna sabaraha teteh? Umurnya 23 tahun. Kegiatan anu dilakonan ku teh ieu teh naon? Ayeuna teh tuh nuju ngalakonan usaha UMKM ya, alit-alitan di dieu icalan es boba. Tos sabaraha lami icalana teteh? Abi teh di dieu tos ti mimiti tempat ieu dibuka, jadi aya kanu bade ka 3 tahunkeun. Penghasilan per hari sareng per bulanna kayak ini sabaraha? Lamun per hari mah di dieu mah di alun-alun teh ngaruh pisan kanu cuaca sareng hari-hari biasanya dina hari libur sareng hari biasa. Jadi tetangtu lamun misalkan hujan wae teh kadang mah mun laku 50 cup sakitu. Tapi lamun misalkan normal mah dugi ka 100 cup langkung. Kecuali Sabtu Minggunya weekend pasti alhamdulillah lah ya wae gitu rame. Tempat icalan nana teh ieu teh di posisinya di mana? Posisinya ya di alun-alun Cicalengka. Mun abi ge muka cabang deh aya di Linggar sareng di Bumi di Pamoyanan. Terus harapan kapayuna teteh teh hoyong kumaha tina jualan ieu? Harapan namanya hoyong berkembangnya buka deui cabang nu sanes di tempat nu sanes jeung nya lamun khususnya di daerah ieu teh kedahna sok aya kedah diayakeun aya acara jadi pengunjung oge aya nu tertarik ka dieu seueur pengunjung gitu. Amun penghasilan bersih sareng kotorna teteh teh per bulanna sakumaha teh? Sakira-kira. Mohon lamun misalkan per bulan penghasilan kotor mah bisa dugi ka 5 juta tapi eta teh kotor bersih mah kanu 4 jutaan. Naon wae dagangan anu disajikeun di dieu teh? Abi di dieu nyajikeunna minuman hungkul dalgona boba. Keluh kesah teteh dagang di dieu teh kumaha teh? Ya kalau kesah namanya gitu lamun misalkan cuaca tertentunya lamun hujan eta teh bener-bener taya pengunjung pisan jadinya para pedagang teh ngaharulang we gitu lamun misalkan rame kan resepnya gitu keluh kesahna tapi dengan tadi icalan mah pasti aya ramena ya sepina jadinya kada terus we entong nepikeun ka horea males jadina teh banyak yang gulung tikar lamun kitu teh. Pesan teteh kanggo urang-urang pelajar teh kumaha teh? Kanggo barudaknya nu sarakola kene lamun bade ngalakonan usaha teh tong setengah-setengah da ayeuna mah usaha mah bisa ti mana wae nya ti online oge seueur gitu. Terus lamun bisa mah sok we niatkeun terus lakonan lain diniatkeun hungkul tapi tadi cobaan gini ngamun kitu teh. Dan sekarang mah cek abinya usaha teh bisa jadi sampingan yang menjanjikan gitu. Jadi kalau misalkan kalian teh kerja terus ya lebih bagus kalau punya usaha sampingan gitu. Jadi ada penghasilan lebih. Nuhun teteh hapunten ngawagel waktosna. Sami-sami teh sawios. Hatur nuhun, sakitu we hasil wawancara. Ti kelompok SIM Kuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.